Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sata acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pitulung Roh Suci. Nun Ama nu Maha Mulia, nu welas asih, dina danget ieu abdi bade ngalenyepan pangandika Gusti. Mugi abdi sadaya tiasa ngaregepkeun sareng nglarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Hatur nuhun ya Gusti, nya Pangeran, parada ieu disuunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepanan urang dinten ieu dicutat dina buku renungan wasiat anu dijudulan Pamimpin Tuladan. Dumasar serat Ibrani pasal 13 ayat 7 dugi ka 17. Sareng nu janten puser panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-7 anu ungelna kieu. Sing aringet ka anu geus narungtun jeung nepikeun amanat Allah ka aranjeun. Eling-eling deui kumaha jalan hirupna, kumaha jalan pupusna, pake contoh iman aranjeunna. Para mitra, kapribadian sareng formasi spiritual merlukeun contoh. Unggal murang kali butuh nu disebat role model, nyaeta sepuhna. Ibrani 13 ayat 8 negeskeun yen contoh anu sampurna teh nyaeta Gusti Yesus. Mantena henteu owah gingsir ti kapungkur kiwari sareng salawasna. Gusti Yesus masihan contoh dugi ka akhir hirup mantena. Saban jalmi percaya kedah hirup sarupa sareng Kristus. Disebatna imitasio Kristi. Dina kahirupan sadidinten urang oge butuh pamimpin iman anu tiasa ngabuktikeun integritas sareng kasetiaan dugi ka akhir hirupna. Kecap akhir hirup nujul kana runtuyan dalampahan salami urang hirup dina kasatiaan tur konsisten kalayan hasilna nyugemakeun. Para mitra, tokoh-tokoh iman anu teladan ieu ngabuktikeun yen aranjeunna tiasa ngalengkepan dauhan iman kalayan sae. Matak oge kahirupan aranjeunna tiasa janten ilham, ngamotivasi sarta mapak urang ka jalan kahirupan aranjeunna. Masing-masing urang teh pamimpin. Nanging naha urang tiasa satia dugi ka akhir kahirupan urang. Urang teh individu anu rapuh. Tapi upami urang ngandelkeun kakawasaan sareng rahmat Kristus, urang bakal tiasa satia dugi ka akhir. Urang diajak satia dina rupi-rupi perkawis sareng midamel sadaya tugas ku kaasih sareng hate bungah. Sadaya proses sederhana ieu janten spiritualitas anu nyandak urang sadaya satia dugi ka akhirna. Hayu urang neneda. Atur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu. Abdi sadaya ngucap syukur kumargi Gusti ngaraksa kahirupan abdi sadaya. Abdi sadaya diemutan kangge ngandelkeun kakawasaan sareng rahmat Pangeran. Ku jalan kitu abdi sadaya tiasa satia dugi ka akhir. Atur nuhun Gusti, atur nuhun Pangeran, paranda ieu disambat sareng disuunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like, sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.